Para mitra sadaya mangga dongeng urang lajengkeun deui. Carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Ye dongeng para mitra karangan Kileuksa para mitra teu karaosnya. Sabada Mang Jaya namatkeun bagian ka 8, ayeuna Mang Jaya neraskeun bagian ka 10. Kitu. Aduh, mangga atuh. Dongeng judulna Rusiah Curug Cikidang. Ari cenah para mitra sadaya nu disebat ieu para mitra peuting. Peuting nyaeta nya kirang langkung wengi meh. Sadayana wengi mah disebut peuting ya para mitra. Tingawitan lewat magrib dugi ka subuh mah kasebatna teh peuting cenah para mitra. Peuting ngan peuting dibagi-bagi gitu para wargi. Kitu nya peuting dibagi-bagi. Janten nu disebat peuting mah para mitra cek urang Sunda tinggal witan magrib dugi ka subuh nih. Peuting we namina para mitra kitu. Aduh, mangga atuh para mitra dongeng urang lajengkeun deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun. Mugi-mugi dongeng-dongeng ti Mang Jaya official tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna nyaeta Rusiah Curug Cikidang. Karangan Kileuksa dina bagian ka 10. Mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Rusiah Curug Cikidang. Ayeuna nincak bagian ka-10. Dina akhir bagian ka-8 urang sami-sami parantos ngabandungan harita teh nining keur ngalaman mimpi. Mimpi naon atuh para wargi? Tuh. Sanes ya para mitra. Mimpi para wargi menang nomor. Aduh para mitra. Mangga urang teraskeun ya para mitra lah. Dongeng nu judulna nya Rusiah Curug Cikidang. Mangga para wargi, etang-etang hiburan pangbeberahmana ya. Di Curug Cikidang. Ya sioh orai. Aduh para mitra. Da sioh orai di sioh Cikidang. Di Curug Cikidang da sioh orai cenah para mitra. Mangga urang teraskeun. Eta orai naon? Orai sanca cenah celegeg para mitra. Celegeg gitu tah mun celegeg teh kitu tah celegeg gitu. Sigarek macok mangga urang sami-sami. Hanca ieu dongeng para wargi deh. Dasar tiawe atuh ieu dongeng karya Kileuksa kahaturkeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Eta nalika mangkurip oge para mitra samali Aki Andri sareng si Abah para mitra sadaya. Si Abah anu hoyongeun rek kanyinining nya para wargi sadaya cing nyisahata naminata. Sanes para mitra Bah Jilun anu hoyongeun kanyinining teh ngayakeun panalungtikan si horeng para bini sioh teh sioh orai teh katinggalina mah ku Aki Andri wungkul kudu duaan mah teh katinggal. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu barang keur ngajentul kitu kurunyung aya nu datang. Hiji jajakan ujangkung leutik make makuta jiga Arjuna. Malah madatangna teh dipirig ku gamelan nu halimpu matak dedengin. Puguh nyinining meuni colohok asa teu percaya kana tetempuanana. Lantaran ayeuna mah jelas pisan nu datangna teh Arjuna. Kasepna lain beja, geus moal aya tandingna. Para mitra sadaya, Ai teh saha nu nyampeurkeun ka aing teh? Na bener Arjuna kitu? Duh, moalnya aing tapi ketangmutnya teh aing bagja. Cek nining di alam impian panon melong kanu kasep bangun geget. Mun teu era mah hayang ngarontok tapi manehna inget keneh yen awewe kudu bisa nahan diri. Ulah ngalajur nafsu ngumar amarah kudu ati-ati pisan. Arjuna ngadeuketan lalaunan sanggeus kira-kira 2 depa deui ka nining. Regeureun tuluy ngajanteng panon teu seukeut ka nining nyeh imut mata kabung bulengan. Lila-lila anjeunna nangkeup harigu, bari tetep melong ka nining nu ngahuleng bangun teu percaya. Salira teh saha? Bade naon sumping ka dieu? Cek nining satengah teu sadar manehna geugeueuman.
Gegemeun keneh ari dipelong ku nu kasep mah komo deui da imah bener-bener hiji Arjuna. Nu kasep lain populasan beda jeung wayang golek nu dijieun tina kaitea. Apaan engkang teh nu diarep-arep ku salira, piraku lali deui. Mangga urang nonton wayang sareng engkang etang-etang ngalilipur kalbu anu nuju muyung. Ngabeberah manah salira anu nuju sasa. Engkang haja dongkap ka dieu seja nyampeur ka salira nu tos lami ngarep-ngarep diri engkang. Jawab Arjuna bari tetep ngajanteng di buruan, panon curileuk tetep neuteub ka nyinini. Sora halimpu matak dedengieun asa ngageleser mata kabung bulengan. Sing saha bae bakal kaedanan ngadenge eta sora. Keke, dupi salira teh saha jenengan sareng ti mana kawir? Nyinining nanya deui manehna asa teu percaya kana jawaban Arjuna. Apaan engkang teh Arjuna teh? Nu ku salira sok dipieling unggal wengi. Sok dipicang-cam unggal siang. Nah, make tumaros deui. Naon atuh bentena sareng nu diarep-arep ku salira? Apaan akang teh ti nagara Amarta anu ngageugeuh Madukara? Jawab Arjuna estu tatag malah kungsi. Unggal tas cumarita sok ditungtungan ku imut ngagelenyu. Imut nu matak uruy. Har, nada mah Arjuna dina wayang apaan engkang mah? Jalmi jiga abdi tapi naha bet kitu. Abdi mah asa teu percanten. Nyinining geus mimiti kajiret ku Arjuna nyebut engkang lelebnaker. Nu dina wayang mah ukur wawayangan. Da aya nu saleresna tah apaan ieu teh nu saleresna. Sami jalmi siga salira nyai. Tah kumargi kitu naha make seueur tumaros. Apaan ngagetos lami ngantos-ngantos salira euis. Yu urang ameng jalan-jalan, urang nonton ngarah bingah kana mana. Eta Arjuna ngajak init tapi teu wani ngadeuketan ka nyinining. Anger we ngajanteng di buruan ngan panon teu boleh neuteub. Oh, janten kitu nuhun atuh ari laras mada abdi jetos lami. Ngarep-ngarep ka salira supados enggal sumping ka abdi. Nanging ayeuna mah wayahna moal tiasa amengan. Jalan-jalan margi abdi kedah wawartos heula ka Punbiang. Akhirna nyinining geus wanoh pisan jeung eta Arjuna. Malah mahatena ngarasa lugina asa pangbagjana we di alam dunya. Asa manehna wungkul anu mibanda kagumbira anu taya watos wangeuna. Sabab ceuk pangrasana mah para mitra nyinining mah. Manehna bisa naningan Sri Kandi jeung Subadra. Nu geus bisa narik ati nu jangkung alit. Bisa ngeurat Arjuna nu kakocap kasep ngalempereng koneng. Sarta ayeuna geus aya hareupeunana. Nyinining asa nyawe yen Arjuna nu sanyana teh aya di alam manusia lain pawayangan wungkul. Teu sawios-wios ari moal mah ayeuna. Nanging dina hiji waktos ku engkang bakal dipapagkeun bade disampeur deui. Urang amengan kanu rada anggang, urang milari pamanangan nu endah. Ulah di dieu wae supados seueur pangalaman. Ulah kurung batok kumaha upami minggu payun disampeur ku engkang. Ceuk Arjuna mere janji mentangkeun jalan hareupan. Pikeun sorangeun nyinini. Unyuk sumangga sejang ngiringan. Nuhun pisan ari kersamah nyampeur ka abdi, mangga tuling heula Kang. Cek nyinining bari neuteub seukeut ka Arjuna. Hateku menjot hayang ngarontok tapi inggis bisi nu kasep pundung. Hatur nuhun eulis. Ayeuna mah sakitu bae heula. Engkang bade wangsul ka nagara gampil minggu payun dipapagkeun deui ku engkang. Cek Arjuna bari mundur salengkah nyeh imut. Panon curileuk ngabibita kana hate nyinining. Karasa pating sariak sakujur awak. Mun kongang mah hayang muntangan, hayang milu ka nagara, tapi nyinining kuat keneh nahan kahayang, teu kabawa ku sakaba-kaba. Sumangga Kang abdi ngantos-ngantos kana kasumpingan salira. Nyinining neuteub ka Arjuna tapi nu diteuteub teh ayeuna mah jadi samar-samar. Nu tadi kasep dengan kari kalangkang nawungkul tungtunga las teu katempo deui kaayaan jadi poek mongkleng buta rajin. Engkang, cek nyinining satengah ngajerit. Hayang milu ka Arjuna tapi nu digeroan lebeng teu aya datang. Lantaran teuing ka mana inditna sigana mah balik deui ka nagarana. Atungan bati hajelu bae nyinining teh. Tuluy turun kaburuan maksudna marek nyusul. Tapi barang brug rag-rag korejat hudang barang inget geus ngalungsar dina palupu. Dayohna bae rag-rag tina ranyang, sibutna ngalumbruk tunyang. Eueuh, ngimpi aing teh meureunya. Meni asa geus laksana we babarengan jeung Arjuna. Nasaha atuh manehna teh nya?
Nangan dina impian wungkul atawa aya buktina kitu. Mun eueuh teh hanya akal. Nyinining hudang lalaunan. Gek diuk dina kasur. Tuluy ngahulang mikiran impian meni asa jelas jeung asa dina alam nyata. Tapi ayeuna nyinining sorangan deui. Sarta tetep aya dina kamarna. Can kungsi babarengan jeung Arjuna nu gagah jeung tanang. Tungtungna goledag ngagoler deui dina kasur. Repeureum tapi teu bisa sare pipikiran kumalayang. Salilana inget ka Arjuna nu tadi nemongan. Sarta kadenge bae manehna janji yen minggu hareup rek ngajak lalajo wayang. Wah salah deui pasti Arjuna teh mikahayang ka diri aing. Tadi geus janji rek nyamper minggu hareup ka aing. Rek ngajak lalajo wayang bari ulin jalan-jalan. Untung aing teh laksana nu dicita-cita ti Bareto. Bisa wawuh jeung Arjuna anu ganang. Aing bisa sare tibra ayeuna mah. Ceuk Nining bari tuluy peureum. Tungtungna reup sare deui ti harita teu ngimpi naon-naon, sare tibra sakumaha biasana, malah mah kerekna ge nepi ka nyegere. Di wetan fajar geus hibar hayam jagoreang kongkorongo. Beuki lila beuki raong rame pisan, malah ampir beray-berayan beurang. Jalma-jalma loba nu geus hudang. Akhirna Bioon jeung Mangkurip geus harudang. Duanana araya dihareupeun hawu keur saliduru. Mangkurip diharudum keneh ku sarung dua dampaleungeun didedayangkeun kana seuneu. Poe eta asa tiris pisan karasana sedengkeun seeng geus saheng. Bioon keur ngahanitkeun sangu lantaran poe eta rencana rek melakeun deui binih taleus nganggeuskeun hanca kamali. Rek tulus ka kebon teh Kang, da inu geus salse meureun. Nya tulus kagok mun teu dianggeuskeun teh. Bisi binihna kaburu peot manten deui. Jeung di bisi gonyor. Gonyor teuing lilirna. Sigana poe ieu mah salse, moal aya naon-naon deui. Bae we sadiakeun bekelna jaga nya. Akang rek ngadawahan ngawadah heula binih taleus. Ceuk Mangkurip bari ngaleledkeun sarung dina cangkengna. Tuluy kaluar ti dapur kop kana carangka paranti mawa gemuk. Bioon teu talangke tuluy sasadiaan bekal keur babaeun ka kebon. Sedengkeun panon poe geus mimiti bijil harita, cahaya beureum keneh estu matak betah jeung matak waas. Tapi sakitu geus beurang teh Nining mah can hudang, masih keneh ngarengko di engon. Na budak teh kabluk-kabluk teuing wayah kieu teh can nyaring. Goreng parawan teh kitu patut, matak jauh rejeki. Piraku rek sare wae wayah kieu. Cek Bioon ngomong sorangan tuluy nyait sangu sarta tuluy diakeul. Beres ngake tuluy nyiuk cai keur ninyuh cai enteh bawaeun ka kebon. Tuluy ngasakeun dengan sangu ngagoreng oncom jeung meuleum lauk asin. Para mitra kaum dangu, sanggeus rengse popolah. Bioon ngojengkang ka enggon anakna, barang breh tetela Nining keur ngaringkuk keneh. Meuni kerek bangun anu nikmat puguh keheuleuun Bioon teh najan nyaah ka anak oge. Ali nempo kitu-kitu teuing mah teu panuju, haok nyentak bari mureleng kanu morongkol. Nining, piraku wayah kieu sare keneh? Gawat hudang ieu geus beurang ieu teh. Tuh batur mah geus arinit ka kebon atawa ka sawah. Ari maneh ngarengkol keneh. Kunaon atuh tara-tara ti sasari ieu teh? Nining ngulisik lalaunan. Nu tadina murungkut bari nyangigir teh jadi nangkarak. Sugan terek tuluy nyaring kalah ka ngagebra beuki tibra. Kawas teu ngadenge kana sora indungna nu wang-weng-wong. Itu si Nining. Kumaha teh ha? Kudang atuh geus beurang. Bioon jengkelin kojengkang kana jandela berai dibuka. Saberot cahaya panon poe nyorot pisan kana beungeut Nining. Da puguh kamar aya di sisi imah beulah wetan, jandela katojo pisan ku panon poe. Geus kitu mah kakara Nining beuntak tuluy kekeuriceuman jiga nu seram. Korejat hudang bari gigisi, lalembutan can kumpul kabeh. Kabluk-kabluk teuing sare teh. Udah kacai tadi tugas beurang. Kawas lain parawan wae goreng patut situan teh. Cuk udah mandi. Cek Bioon teu daek nyingkah ti kamar satungtung anakna can bijil mah. Puguh bini Nining teh reuwaseun tuluy turun tina ranjang tolonyong ka tengah imah. Lempang dadalig degan da puguh lieur keneh. Mama ngareurewas ka kuring, ulah launa atuh Ma.
Lalaunan kumaha ari maneh teu beunang di lalaunan geuninganan. Ari keur tibra mah kudu kumaha atuh ngageuingkeun maneh teh. Hayu gara cai. Kan karimani ngumahan piring mah geus beres kumaha. Cek Bi Oon bari ngaleos ka pawon. Dituturkeun ku Nyi Nining bari camerut. Nyi Nining buru-buru ka cai rurusuhan bari ngajingjing emer keur wadah cai inumeun. Mang Kurip jeung Bi Oon tatan-tatan rek init ka kebon, malah mah teu sasarap heula darek di kebon sakalian ngarah nikmat cenah. Ari si Nyai rek milu ka kebon moal. Halusna mah milu kitu ngarah aya nu mantuan ngagemukan, akang rek init ti heula. Rek nyimpang heula ka Bahjilun bari nyampur binih taleusna. Oh jeung teu heula keun kuring mah pandeuri, ame bareng jeung si Nyai. Urang bawa ka kebon ngarah ngarti kana pagawean barina oge. Geus satuju kitu mah para mitra. Leos Mang Kurip init ti heula, ari Bi Oon ngadagoan si Nyi Nining bari nutup-nutupkeun jandela. Lantaran melang ari rek ditinggalkeun mah, di imah teh kudu tarapti. Tekung silila Nyi Nining geus datang ti cai ayeuna mah katara cenghar geus mandi. Beungeut nu bersih beuki ka tempo cahayaan. Geulis asli bawana ngajadi. Lain geulis karana pupulasan. Nempok kitu mah Bi Oon ngarasa reueus lantaran boga anak teh teu jore-jore. Teu jore-jore teuing ku batur ge pada muji. Loba jajakan nu ngahelaran, loba duda nu ngaheroan. Ngan hanya ka Nyi Nining rada beda pamadegan, bet kagoda kudu teu wajar. Cek bapak teh kudu milu ka kebon cenah, malah sanggup ge dibawa kabeh ka kebon, urang ngariung di ditu ngarah ponyo. Sok buru-buru dangdan. Mama mun sabar atuh sakedeuk mak, da eta ge hayang milu ka kebon, hayang nyahoy jeung hayang mantuan. Ulah rusuh teuing tuk mak, cek Nyi Nining bari ungah ka imah. Emer dituna di pojok geus kitu mah asup ka kamarna. Brai jandela nu meunang nutupkeun indungna teh dibuka deui. Mun itu sabar pisan kalau teh kawas ka babu we. Matak naon mun sabar saeutik atuh mah da moal burung nurut kami oge. Cek hate Nyi Nining bari milihan baju paranti beurang. Rap dipake bangun rusuh, tepati daria dangdana, lantaran asa kabar. Tapi sanggeus beres kop para mitra kana eunteu. Tuluy melong kalangkang beungeutna lila pisan nyeh seuri sorangan. Hatena ngarasa reueus bungeh donga keuretan beungeut anu sakitu hadena. Lain cop ngadaun seureuh jeung ngareusi estu taya cawadeunan. Moal merakeunna pasti Kang Arjuna resepeun ka aing. Matak manehna datang ge meureun hayangeun ka aing da aingna pikaresepeun. Nyi Nining muji maneh dina hatena. Nu tadina rek rurusuhan jadi salse kop kana sisir tuluy nyisiran tenang naker. Sedot-sedot nyisiran kop kana wedak, ledak-ledak para mitra di wedak. Bari dangdak dengdek kareupeun kaca atuh jadi hila dangdan teh. Rek kahuma wae para mitra nepi ka kieu ye. Aduh ieu mah ye. Meuni mata kesel ngadagoan, ieu teh jadi panasaran pikeun Bi Oon mah dareng hap ranjuk bakat ku kesel ngadagoan di luar. Lila-lila teuing budak teh piraku ari sare deui onaman mah. Cek hate Bi Oon bari tuluy ngateyep ka pipir imah. Rek nempo anakna nu keur dangdan ngan tangtu we ati-ati ngarah teu kanyahoan. Barang geus tepi noong tina sela-sela bilik breh katete lapisan Nyi Nining keur dangdan. Mapaesan beungeut anu geulis jiga nu kakara mangkat beger. Ku sareretan kahartieun ku Bi Oon nu tadina ambek jadi bunga lantaran inget kana obrolan basa manehna sa memeh sare. Nyi Nining tas diolo ku indung bapana sangkan buru-buru milih bisa laki. Memang geus waktuna ayeuna mah wajar lamun parawan resep dangdan. Cirining geus boga nu dicita-cita hayang narik ka teh lalaki. Sigana mah papatah bapana diturut da geuning kontan ayeuna teh. Geus daek dangdan, heueuh sugan we atuh buru-buru boga minantu lah. Geus meujeuhna aing hayang mangku budak. Cek hate Bi Oon bari ngateyep ka hareup. Gek diuk dina golodog gijireunana ngabagug dingkul jeung wadah cai ente bawaeun ka kebon. Bi Oon nungguan kalayan sabar sanes dingkul wadah ci ente para mitra. Dingkul jeung wadah ci ente. Manehna nungguan kalayan sabar teu aral najan lila sabab hatena bunga da puguh Nyi Nining geus nemongkeun tanda-tanda beger nu sanya. Para mitra kaum dangu, ari nu ditungguanana harita teu inget yen keur aya nu ngadagoan. Sareng sena dangdan kalah gagek diuk dina sisi kasur. Ras inget kana impian peuting tadi bet asa napel bae dina pikiran.
Kokolebatan dina kongkolak panon kacipta bae nu kasep di nagara wayang. Arjuna nu kapicangcam ngolebat ngaganggu pikiranana. Iraha rek nyampeur lalajo ka aing teh. Tadating bagjana hate aing lantaran laksana boga papacangan ka Arjuna. Pasti batur teh sirikeun. Nusok moyo ka aing kena moal burung siri ka aing. Keun sia rek ditemongkeun ka babaturan. Rek dipamerkeun yen aing boga pisalakieun nu gagah gandang turas pati. Moal anu naningan. Bapa jeung mage moal burung reueus. Lah boga minantu satria. Cek hate nyinining jiga nu linglung. Kana impian teh percaya pisan sabab teu asa dina impian, asa yakin dina alam nyata sakabeh rengkak paripolah jeung caritan Arjuna. Kadenge jeung katempo keneh ku nyinining. Panon poe beuki luhur kamar nyinining geus teu kapoyanan lantaran kahalangan ku kenteng jeung tangkal nangka nu aya di pipir imah. Karasana iuh matak betah tapi hawa tetep seger. Ngan bae matak teu geunah rasa pikeun bioon dan nu didaguan teh teu bijil-bijil antukna nyalokan anak nyalukan rada bedas. Nyai. Rek tulus moal ieu teh lila teuing barina oge. Tulus mak, jawab nyinining satengah ngagurubug bakat kureuwas. Lantaran keur anteng ngalamun aya nu nyalukan. Tuluy nutup-nutupkeun janela geus kitu kakara nyampeurkeun ka indungna pok nyarita. Punten mak, kagok nuju meresan pakaian jeung nggon atuh dah. Yuk mak urang mios. Pokna teh bari kop kana wadah cai enteh tuluy dijingjing. Leos init ti heula dituturkeun ku bioon anu ngais dingkul. Duanana init ngajugjug ka kebon, katempona siga nu tarenang naker. Kawan tugas biasa digawe. Malah nyinining oge nu kasebut rumaja. Ari kana gawe mah tetep parigel teu kumaki atawa pilihan. Gancangna carita para mitra bioon jeung nyinining geus terepi ka kebon. Nyampak mangkurip geus mimiti digawe kesang geus ngucur. Sarta tongong geus panas balas kapoe sedengkeun bioon jeung nyinining kakarajol. Salese pisan datangna duanana tuluy reureuh di handapeun tangkal jengkol. Nyinining melong ka bapana nu keur digawe malah mabet ngupat dina hatena semu ujung. Bapa karunya teuing mun kuring geus jadi pamajikan Arjuna matangtu bapa teh bakal disenangkeun ku kuring. Moal kudu macul melak talis jeung sampe. Ku kuring rek dikiriman unggal bulan. Keur bakal dahar jeung liana da pasti Arjuna teh anak nu beunghar. Kitu pamikir nyinining mangsa harita. Jiwana geus kapangaruhan ku impian nu kaalaman peuting tadi. Ari bioon ti loba pamolah tuluy bae mantuan melak-melakeun binih talus. Lila-lila pagawean rengse geus kitu mamangkurip ngoloyong ka hanapeun tangka jengkol. Dituturkeun ku bioon tiluan dariuk di dinya. Cing buka sangu teh geus lapar ayeuna yeuh, ceuk mangkurip bari nyusutan kesang dina tarang. Kop kana cai enteh tuluy nginum. Beurang teuing tuda kuduna mah dahar wayah kieu teh. Geus dahar. Bioon muka timel dengeuna di wadahan kana balas terang. Berak dalahar, bangun paronyo naker malah nyinining ge segut daharna. Dahar di kebon tas capek dihibur ku sora manuk nu recet patemalan, dihihidan ku angin leutik nu ngahiliwir, puguh matak betah jeung matak seger. Nikmat nu taya papadana atuh mangkurip ge jadi rewog daharna. Lalab nu satumpukan ampir beak digares ku sorangan. Samal sacoet meni herang diberasihan kulalab antukna nu dalahar terengse. Aduh, pohonya teu mau bako mole ka dieu teh. Ieu dompet meni geus kempes paling ge 2 rokok deui ieu teh. Cek mangkurip bari ngalinting rokok daun kawung. Da moal lila digawena oge pan geus beres malakna mah lain. Balik we atuh naha. Cek bioon meresan urut dahar. Kapan rek terus ngakutan gemuk, bapa mah paling ge burit balikna kagok hayang tere beres. Keun we atuh kuring marek balik ti heula, bari nyokot deui cai teh. Deui geus kosong di bae ketiluan cai teh geure moal mahi nepi ka sore oge. Kitu atuh nya. Sok atuh kadinya. Tapi bapa rek nanya heula ka nining ieu teh naha tas di mana wae heula atuh meuni beurang-beurang teuing. Kawas entara kaleuweung we sagala-gala teh. Menisal se nagis poho karena tata cara jadi tukang tani. Mangkurip bari ngareret ka nyinining.
Nu ditanya tenang jeung bangun ludeng, dah teh geus boga cekelan yen manehna ayeuna mah geus henteu sorangan, tapi aya hiji jajaka nu baris ngapi ngajari. Tas beberes heula di enggon tuh Pak, meresan urut sare jeung meresan papakean. Atuh sajabati kitu, kuring teh kaberangan hudang lantaran peuting tadi kurang sare. Bisa sote ngalaiyep sanggeus wanci janari. Nah mikiran naon atuh mun itu bisa sare. Mang Kurip ngarasa heran. Ari Bioon colohok bae bari ngabandungan nu cacarita. Pan mikiran amanat bapa sangkan kuring buru-buru mikiran pisarakieun. Ayeuna geus kapikir sarta geus aya rencana kuring teh, cek Nyinining. Tegasna keur atuh meuni curing hak Mang Kurip. Nu tadina diuk bari nyang hunyar teh ayeuna masila tutug meuni daria nyang hareup ka Nyinining, harita teh para mitra satu. Harita Mang Kurip tuluy nanya. Jadi kumaha ayeuna teh Ning? Saha nu kapilih teh? Nah Jang Ading atawa pamuda sejen? Da bapa ge ngarti ari Kabah Jilun matang tumua daek. Ci gerawak cakeun ka bapa saha nu kapilih ku Nyai teh? Moal waka dibejakeun Pa da can tetegkan hate kuringna. Pokona mah geus aya we ieu mah. Sarta kuring geus buleud hate rek ngadeuketan manehna. Sangkan tereh puguh jujutanana. Ngantina hal ieu mah atawa tempat asalna nya tina ngaran asalna moal waka dibejakeun Pak. Engke mun manehna geus neuneun kadeudeun pageuh atawa nuna carita nu nyata kakara kuring rek wakca balaka ka bapa. Lain mah kakara kahayang kuring wungkul Pak, tapi yakin kuring geus sayang boga salaki rek nurut ka emma jeung bapa. Oh, syukur atuh. Syukur panuju bapa ge lamun kitu mah. Bapa ngarasa bungah jeung bagja. Lamunnya hidup geus boga pikiran kitu, pek sing apik dina naratas jalana sangkan ngareunah di sorangna. Sing lancar sakumaha nu dipiharep. Ingetkeun ieu amanat bapa nu pentingnya, nu penting tadi. Pikeun bakal hidup dina milih pisalakieun kade kudu bener-benernya. Cek Mang Kurip bungaheun pisan paroman bear marah mai, hate ngemplong meuni asa copong. Tapi Nyai, mama jadi penasaran gitu nasa kira-kirana atuh. Urang Cibonteng atau lain? Batur Salemur atau lain? Keun bae teu dibejakeun ngaran oge asalnya lemur-lemurna we atuh kitu. Bioon bangun teu sabar. Hayang geura ngadenge keterangan ti anakna. Lain urang Cibonteng mah tapi urang jauh jeung can kanyahoan lemurna. Ngan yakin jelema hade jeung beunghar moal aya cawadeunana. Malah mah kukuring geus kataksir yen bakal mawa kabagjaan pikeun emma katut bapa. Sugan we jaga mah urang teh moal kieu-kieu teuing bakal aya undakna, bakal aya kamajuan nu leuwih alus tak kitu mah, cek Nyinining. Semu agul menigis asa ujub bari agul, padahal mah barang cantang tu. Inya nuhun atuh ari nya kitu mah emma jeung bapa milu bagja. Tapi nu dipalar ku emma lain beungharna, lain jegudna, tapi kudu nu nya mikanya ka diri hidup. Tanggung jawab jeung boga cita-cita nu wajar kitu mama. Bioon rada kurang panuju kana caritaan anakna, nu yakin agul pisan kana barang nu can puguh. Nya naking ulah manang rupa jeung harta. Milih pisalakieun mah ulah manang bidang etana. Sabab anu kitu teh cantang tu bakal nyugemakeun. Pikiran mah eusi hate. Pikiran mah eusi hate. Ye, nu di pikiran mah eusi hatena. Budi jeung tanggung jawabna. Bapa mah teu hayang-hayang teuing dibere ku sifat minantu. Lain olah kana rezekina, ngan teu jadi udagan nu pokok. Dan nu dipiharep ku bapa mah kabagjaan rumah tangga hidup, sing bisa lancar sakumaha nu dicita-citakeun. Ulah gejet jeung loba gogoda di jalan, sing bisa meuntasan sagara rumah tangga pikeun muru pulo kabagjaan. Tak kitu nu dipalar ku bapa mah lain ukuran harta banda atawa banda lain, cek Mang Kurip milu nyarita. Mepelingan ka anakna sangkan teu kajongjonan. Atuh rada ngahuleng Nyinining teh lantaran manehna geus nyieun hiji kasalahan dina nyarita nu akhirna indung bapana kawas nu teu panuju.
Nya nuhun atuh emak oge bapa katarima ku kuring muga-muga we sing laksana. Tah bener gitu. Tapi bapa ge jadi penasaran ayeuna mah. Nah saha ngaranna jajaka nu dipikahayang ku nyai teh? Alusna mah caritakeun sakalian ngarah bapa jeung mah bisa milu nimang-nimang pikeun ari mana. Nyinining teu nemalan kalah ka ngeluk tungkul bangun bingung. Jeung kawas nu seungah nu jajakan nu dipika berat teh kakara tepung dina alam impian can kungsi amprok di alam kenyataan. Nah kalah ka ngahulang nyai nya bener kudu sakalian we ayeuna mah caritakeun ka bapa ngarah bisa mantuan nimang-nimang cing bejakeun ka emak saha ngaranna urang lemur mana kumaha kolotna nah beunghar teh beunghar kumaha dageun nyai jika nu agul pisan. Cek Bioon jadi tambah penasaran. Malah panoneuteub seukeut ka anakna sedengkeun nyinining kalah kabeuki bingung. Da can puguh yakin atuh para mitra nu dicaritakeun teh. Bisingan ukur dina impian ayeuna mah sadar manehna nu diagulkeun teh barang can puguh. Mak, bapak, sanyana mah kuring teh can meunang kapastian anu bisa dicekel. Lantaran lalaki nu jadi implengan teh kakara temong dina impian. Nu mata kuring mah teu bisa nerangkeun nu sanyana da bisi nyalahan, bisi teu aya buktina. Akhirna nyinining wak cabalaka ka kolot-kolotna lantaran teu sanggup ngabendung akibatna mun ngabohong. Puguh we mangkurip jeung Bioon ngajenghok reuwas ngadenge kitu. Har. Kumaha ieu teh ari maneh nining? Sok teu puguh nyarita teh piraku milih pisalakieun rek ngandelekeun tina impian. Kawas dongeng we maneh mah nya. Urang mana nu nemongan dina impian teh jeung kumaha cenah maksudna deui maneh teh ka maneh teh? Mangkurip melong ka anakna bangun reuwas. Nyinining ngahuleng rek nyebutkeun Arjuna eurin kuleta jeung hatena ngadak-ngadak pating sareblak. Lalenyapan asa rek manggih ka reuwas. Geus kasawang pibalu kareunana para mitra lamun manehna nyebutkeun ngaran Arjuna. Da yakin indung bapana bakal ngajenghok, tapi aneh Arjuna nu kungsi tepung dina impian mah teu bisa leupas tina ciptaanana. Malah mah ka kebon ge asa nuturkeun harita katempo kokolepatan ngagoda pikiranana. Atuh teu bisa walakaya nyinining teh jiwana kalindih deui ku Arjuna nu peuting tadi datang nepungan. Nah kana ka ngahulang nyai. Ulah asa-asa ri ka kolot mah ieu, sabab lamun aya naon-naon tangtu bakal kolot keneh. Tangtu bakal kakolot ngumaha teh sarta moal bisa mawa karep sorangan. Sok caritakeun ka bapa. Nah kumaha kaayaan dina impian teh? Saha salakina? Saha lalakina urang mana lemurna? Cek Bioon satengah ngagebah. Estuna mah bingung pikeun nyinining tapi beuki bingung teh kalah kabeuki jelas beungeut Arjuna nemongan. Beuki lieur kalah kabeuki deukeut jeung Arjuna. Malah asa nangtung hareupeunana nganaha-naha peda asa-asa kakolot. Dina sorot panon kabaca ku nyinining yen Arjuna nitah wak cabalaka ka manehna kudu nemrahkeun eusi hate ka kolotna. Kieu bapa, nyakal waktosna kabujeng seep bapa.